Oke Baraya, sebelum lanjut part 2 ada sedikit cerita. Jadi kieu Baraya tah ieu angin dinten Rebo termasuk anu part 1 sami. Tah eta abdi ngangge kolecer bahan bayur si Banaspati anu bendera beureum eta si Catrik kantos juara kedua di Gunung Urayan. Singkat cerita kieu Baraya. Jadi di part 2 tidak akan ada aksi kolecer dari Bang Kari, tapi tenang aja, kita lihat aksi kolecer dari Baraya-Baraya Gunung Sabri. Gemuruh manja ala. Pamidi dieu mah Bang Kari ngangge kolecer bahan anu mini ngan posisina teh bajegar Baraya, matakan henteu lami ku Bang Kari langsung diturunkeun deui anu ieu mah. Gunung Sabri menyala abangku. Jangan lupa di subscribe channel Bang Kari. Oh, orang Sunda. Namun geus musim angin. Dan memanfaatkan salah satu musim yaitu musim angin dengan bermain kincir angin. Anginnya luar biasa Baraya hari Rabu ya. Hari Rabu bulan 2 bulan 3 ini bulan 2 kayaknya. Ya, bulan 2 luar biasa anginnya. Di subscribe pula di komen sok. Buru kadarieu lalajo ka dieu ka Gunung Sabri anu tiap daerah nu teu acan raya angin. Nembe gerung. Nah, ku gerung oge kieu. Anu ieu mah Bang Kari masih kiri ngangge siminingan ku sawa bajegar mata kurang turunkeun. Tah katambi ieu abah atos dongkap nya Baraya. Segelap. Langsung di padungan ku abah.
Jam 12-an gitu baraya Bangkari teh turunlah ke handap nyana kolecer anu bahan suren aku sabab merenan anu tisuk sieun ngapung anu bayur geus hancur anu mini bajegar wae matakan Bangkari turunlah ke handap nyana kolecer anu bahan suren. Iya tabu satuan baraya posisi Bangkari tak acan nangarkeun kolecernya nembe dongkap gitu satos nyanda kolecer anu bahan suren teh da aku sabab angin teh makin ngagengan pisan gitu baraya. Marabuk, baraya ngamuk. Jarobot, jarobot. Alewe, kalawar, oi. Lalewe, lalewe, kabeh lalewe. Lalewe, kabeh. Kabur, oi. Lalewe, kabeh. Kabur lah baraya. Nyelamatkan si cinta ya. Lalewe, geus separa ruguh. Ngarasong deui dah. Gila, turun ya Allah. Turun sing barokah selamat sadayana. Gila. Nah, rek majangan kolecer mah. Gila bakar. Kan, power li. Wah, balik euy. Stop. Tatang ngaraman we eta nu bendera bodas. Anjir, potong tuh. Hah? Potong. Diturunkeun anjir. Di dieu aya kejadian nu soren motongkeun tatanger. Lalewe heuy. Tah baraya tatanger abdi dipotongkeun ku nu soren tuh taya.